Kamarananya baru dak cenah rek ngurak bete. Eueuh hayang ningali cara-cara ngurak kumaha. Dadago teh arueuh wae kamarananya. Yes, alhamdulillah lulus oke ya lo. Teu sia-sia salila 3 tahun teh. Iya surat kelulusan ya di terima kok abi. Si Ece itu bebeja kasih Ece. Di mana? Ece. Di mana? Tinggal Ece tuh. Salami 3 tahun abi lulus alhamdulillah ya nama Ece tuh. Teu sia-sianya. Heuy, naon? Sing tarik teh kadenge aya naon? Iya Ece. Ya tinggal surat kelulusan abi alhamdulillahnya enak lulusnya. Sok ayeuna bilih Ece hoyong jajan hoyong naon. Ku abi ditraktir sok sadayana sok. Sok nyanakan we nya enanya. Naon adek? Maneh teu lulus? Piraku sajero 3 tahun maneh teu lulus. Nyinaon we gada gatu gawe teh maneh teh. Lain teh lulus iya surat kelulusan anak Ece tuh. Tinggal di sia-sia tuh. Ngenog. Aiku kumaha ieu ngabejan kasih Ece nya. Teu boga ka era 3 tahun sakola maneh ngenog. Lain teh boga ka era iya surat kelulusan anak ieu ti sakola. Tuh, lulus. Ngenog deui Gusti ngarakeun Ece yeuh nu era nama. Sakola unggal poe, bakal unggal poe, ngenog jeung ngenog we, Gusti nu Agung nu Maha Kawasa. Lain ngenog. Lulus ieu surat kelulusan. Takna Dede maneh teh sakola teh kudu sing tekun ulah bolos wae. Jadi kieu yeuh Ece nu era nama. Maknya aduh Gusti 3 tahun nepikeun ka teu lulus. Aing ngarakeunana maneh dahare kudu jeung sagala rupa. Belat bea karap sia. Tinggal dibaca ku Ece. Baca. Geus ayeuna mah jeung Ece ka warung sok ditraktir ku abi ayeuna mah. Yeuh tingali Dede maneh teh. Ari anu lulus teh dicoret, tidak lulus dicoret. Belegog sia mah belat. Tah tempo tidak lulus cenah. Tinggal ieu nu dicoret na mana ieu. Si Uwa ka mana di Wa? Aduh, saha ieu ngobrolkeun euy? Saha ini ngobrolkeunnya euy? Kot ngajalan kieu. Kelah urang ajaranna. Tanyakeun heula ka ieu ka bumi. Oh, si Ece ieu mah euy, jeung saha ieu nya euy? Nah, si Ece geuning euy keur ngobrolkeun jeung si Dede mah nya euy. Itu keur di warung euy, ek naktir ieu mah euy. Ditraktir belat sabaraha hayang nalaktir anu belat. Moal nalaktir kana belat era ku batur teu lulus. Ayo. Naon ieu? Wah iya wah si Ece. Iya wah si Ece teh diwartosan ku abi teu percaya abi lulus. Wah, maknya cik napa suratna? Tah kitu wa kudu diamakan bener. Salila 3 tahun da ngerakeun da teu lulus. Ece dan era nama atuh kantun bekal hayo. Cik napa wae napa? Tinggal di pajarkeun. Teu lulus betulan. Atuh ieu mah lulus. Lulus alhamdulillah. Tuh kan teu lulus cek si wage sarua tingali. Wah. Borak ditraktir ku abi teh wa. Jeung kudu nalaktir cenah lulus tah hayang teh kudu nalaktir anu teu lulus. Era ku batur belat maneh teh sakolahkeun teh. Ya. Ulah hayang ngomong si Ece atuh suguhan si Ece mah kitu teh ya. Ya sugan we atuh. Carekan sok tuman. Bener ya mung Ece. Abi traktir. Bener mung. Teu hayang teh. Traktir lah. Bae si Ece mah teh di dieu. Ayo atuh wa. Bunga abi teh tinggali surat kelulusan terus keluar salila 3 tahun alhamdulillah. Kenang-kenangan. Nya wa nya. Yang kayak bekal masa tua. Nya. Wa cenah tahun euy. Nah. Yang ieu. Sok ku abi ka dibayar mah. Teu hayang ditraktir, tah hayang nalaktir moal. Hag sakarasa dicarekan ke Suwa. Mikir tah otak teh pake, dengekeun tah. Dicarekan ke Suwa era meureun. Rodat aing ka budak blat teh sia. Kaduhung ngabejaan ka si Ece. Kitu cara nama nyerah aing mah. Keur mah bunga teh ditu teh.